Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda, jejer carita Iblis Jatuk Rawarontek jilid kadua bagian anu ka 67 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang punten Acek Lasmi Indri di Palihan Bandung. Kangge Acek Lasmi ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketika bingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subrek kantun subrek heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Ing hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipanggeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Iblis Jatuk Rawarontek jilid kadua bagian anu ka 67 na. Kumaha salajengna sor cikopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel uzelan di tengah jalan tumpak tungdung des. Kirai Getih Kiwalang Tapak Katut Tengku Raja Pasai masih celengge kapaku di tempat can waka ketak nyieun tindakan. Tapi sabalikna sabagian jawara mah geus pada rajeleng miheulana rajang. Harita aya 7 urang jawara anu nyerang ka si Tergos Hideung alias Bajing Sudraji. Seranganana teu asa-asa deui, langsung ngagarunakeun jurus-jurus andalanana. Curelacing hududiu. Narima 7 serangan secara gabungan pikeun Bajing Sudraji lain perkara sulit. Cukup ngusar-ngiser kuda-kuda dibarengan papak bentar. Harita dampaleungeuna dibentar-bentarkeun ka 7 arah datangna serangan. Set set jebet seblak duk plak des. Satiap liukan dampaleungeun Bajing Sudraji nyentakeun tanaga jerok salapan lapisan. Jawara-jawara anu 7 urang anu nyerang kabeh rabeng marental jauh. Anu langsung ngalenggerek ka piuhan. Aya oge anu babalongkengan bari nyebrotkeun getih hirup lalambaran. Nenjok kitu Kiwalang Tapak Kirai Getih jeung Tengku Raja Pasai tambah dijieun kaget. Pedah teu nyangka serangan 7 urang jawara sakitu laluhungna horeng bisa diatahkeun ngan ukur ku sakali geprakan. Nu utama nama Kiwalang Tapak
manehna langsung bisa ngukur jero-jerona ajen tahapan si Tergosideung. Bisa dirasakeun kumaha deresna galura tanaga jero anu dibentuk ku salapan lapisan. Beki kahudang kapanasaranana hayang nyaho saha sabenerna jalma dibalik si Tergosideung. Para jawara harita ngalihkeun deui perhatian ka si Tergosideung. Ngan barang direret horeng si Tergosideung geus eueuh di tempat. Dilieu kabeh jauh katenjo si Tergosideung keur ngabelesat akhirna ngiles di balik kakayon. Montong ngajedog wae euy, udah. Gorowo Kirai Getih bari miheulaan ngacorelat melesat ngudag. Culung. Dituturkeun ku Ki Walang Tapa, Tangku Rajapasai, saterusna kabeh para jawara kompak, pating garajleng pating belesat naluturkeun ngudag si Tergosideung. Sadi tinggalkeunana ku para jawara, eta lembur jadi simpe deui. Keur mah pangeusina sabagian geus barirat kalabur. Nu aya kariki kanta kasampak keur diuk bari humarenggung nyepangan tak-tak alatan tulang walikatna potong. Jung Ki Kanta manehna nangtung semuru manggieung laju lempang nuju balik deui ka imahna. Nu jadi pertanyaan, naon sababna Bajing Sudraji alias si Tergosideung kalabat nyingkah ninggalkeun para jawara. Padahal bisa wae manehna tuluy tarung yang hareupan sakabeh jawara. Sabenerna eta mangrupakeun siasat anu perlu dilakukeun ku Bajing Sudraji. Manehna kabur pikeun mancing para jawara sina kaluar ti pelemburan. Lamun teu kitu eta lembur bisa-bisa rata jeung taneuh jadi lahan tarung campur. Harita para jawara terus ngudag ke arah kebatna Bajing Sudraji lumpat. Ngan palebah simpangan jalan reg. Para jawara ngararandeg lumpatna. Pedah bingung milih jalan. Didinya aya 3 jalan, kakenca, kakatuhu jeung terus lempeng ka hareup. Waduh. Kabelah mana cenah si wawalak teh maburna euy. Cek Kirai Getih kukulutus meureun bingung nangtukeun jalan. Sabalikna Ki Walang Tapa paromanana semu bingung kaheranan. Biasana lamun jalma kabur bisa dilacak kebat arahna dumasar kana hawa tebaran awakna. Ngan kali ayeuna mah Ki Walang Tapa dijieun bingung jeung kaget sabab hawa tebaran Bajing Sudraji lain ti hiji arah tapi ti 3 arah jalan aya, kakenca aya, kakatuhu aya, kahareup aya tebaran hawa Bajing Sudraji. Ai hebat bener eta mangkluk deui, hebat. Gerendang Ki Walang Tapa. Maksudna hebat teh kumagi? Tanya Kirai Getih ngareret heran. Edan asa mustahil manehna bisa ngalakukeun kieu mah. Nya maksudna hebat teh jeung ngalakukeun kumaha? Dewek masih can ngarti Ki Walang Tapa. Sambung Kirai Getih. Hal mustahil anu dimaksud kukula teh nyata mustahil jalma bisa aya hawa pangabaran datang ti 3 arah. Eta mustahil bisa dilakukan ku jawara tingkatan anu wae oge deuleu Kirai Getih. Walon Ki Walang Tapa. Maksud Ki Walang Tapa teh hawa pangabaran si Tergosideung kaluar ti 3 jalan ieu. Kitu meureun maksudna? Nya, bener Kirai Getih. Sanajan manehna boga ilmu ngabagi diri atawa boga ilmu malih warni, tetep hawa pangabaran anu asli nama tetep hiji. Moal mungkin jadi kabagi sabaraha jirim anu lainna mah ciciptaan wungkul. Tapi ieu mah ti 3 arah
gening bisa ngaluarkeun hawa tebaran anu hebat. Nah sahebat eta si wabalak targos sideung teh Ki Walang tapa asa teu mungkin Ki Walang. Selang Kirai Getih bari ngareret ka Tengku Rajapasai anu ti mimiti mula teu loba cumarita. Nya eta kula oge bingung Kirai, lamun teh masih targos sideung bisa ngaluarkeun hawa pangabaran ti tilu arah, berarti si targos sideung geus lain tingkatan manusia deui tapi geus manjing kasta dewa. Walon Ki Walang tapa, lah teu mungkin aya dewa mamake targos sideung. Pantesna oge dewa mah make jubah kere, make mahkota, maknya ieu make targos sideung jiga bangsa. Cek Kirai Getih tetep adigung gede hulu. Tengku Rajapasai anu ti tadi ngabetem akhirna kadenge nyarita. Sakanyaho kula aya saurang jawara anu bisa ngalakukeun hal sarupa kieu teh Ki Walang tapa. Ieu dumasar kana pangalaman pribadi kula. Oh, jadi anjeun sempat ngalaman sarupa kieu Ki Rajapasai? Tanya Ki Walang tapa. Nya Ki Walang, sapangalaman kula ukur aya seorang jawara anu bisa ngalakukeun hal jiga kieu. Nah saha jalmana? Tempas Kirai Getih. Jalma anu bisa ngalakukeun kieu eueuh deui iwal ti si Langlang Jagat. Hah? Langlang Jagat? Meureun asa ngadenge gelap tengah poe reng-erengan. Paroman Kirai Getih Ki Walang tapa olohok kaget. Ngaran Langlang Jagat anu disabit lain wungkul ngageterkeun hate maranehna, tapi kungsi ngageterkeun alam kajawaraan satetara Nusantara 10-12 tahun katukang. Ke Langlang Jagat Bajing Sudraji maksud anjeun teh Ki Rajapasai? Tanya Ki Walang tapa. Riak beungeutna masih can percaya. Nya bener Ki Walang, sabab si Langlang Jagat pernah ngalakukeun kieu waktu ngaruntageun karajaan Teluk Samananjung Bireun. Kula sorangan jadi saksi hirup kumaha kahebatan si Langlang Jagat waktu numpur ludeskeun ribuan pasukan di sapanjang basisir. Kasup para jawarana ngan ukur dilawan kumanehna sorangan Ki Walang. Pindo Tengku Rajapasai. Mun teh masih targos sideung teh bener Bajing Sudraji. Cek dewek mah samoal mungkin euy. Sabab manehna pan geus teu ngajedog di tatar Sunda deui. Manehna apanan geus bumetah cicing renggenek di Tiongkok, malah cenama diangkat ngajawat di Kakaisaran Tiongkok cenah. Tembal Kirai Getih sarua mehna oge teu percaya mesti targos sideung teh Langlang Jagat. Ieu mah dumasar kana pangalaman kula Ki Getih Ki Walang. Pedah anu bisa ngalakukeun hal kieu eueuh deui iwal si Langlang Jagat. Salianti Langlang Jagat mah asa can pernah manggihan jawara anu boga ilmu kitu. Jadi Andika yakin mesti targos sideung teh si Langlang Jagat Rajapasai? Tanya Kirai Getih mastikeun. Yakin mah henteu Kirai. Ngan mun teh mah bener anu make targos sideung teh si Langlang Jagat. Kula secara pribadi mending milih mundur. Kajen milih balik we nyebrang deui ka lembur. Tibatan kudu adu hareupan patelak jeung si Bajing Sudraji. Sabab rek kumaduk-adugan oge kula moal bakal meunang ngalawan manehna Kirai Ki Walang. Tutur Tengku Rajapasai. Lah
peot hulu peot buri maneh magening Ki Raja Pasai barina oge can pogo nu make tergos sideung teh silanglang jagat mun dina benerna oge urang teu perlu mundur deuleu Ki Raja Pasai tempas Kirai Getih jiga nu gede hate kituna teh peda hareupeun batur meureun padahal hatena mah gegebegan jeung was-was palias bener si tergos sideung teh langlang jagat bajing Sudaji teh. Lain soal peot hulu Kirai kula mending milih mundur tibatan urusan jeung silanglang jagat sabab hasilna oge 100% geus kanyahoan atuh samemeder tarum ari Ki Getih kekepet kekeh mah rek ngayunan silanglang jagat nyapek wae ulama moal pipilueun Kirai lah barina oge can pogo nu make tergos sideung teh silanglang jagat ieu atulah ngerifikasieun segala rupa tempas Kirai Getih tuluy ngareret ka Ki Walang Tapa terus urang rek mudag kabeh mana ieu Ki Walang Tapa mending nyebar we bagi tilu Kirai Getih sawareh kabeh kenca sawareh lempeng kareu sawareh deui kabeh katuh urang bagi tilu walon Ki Walang Tapa. Lamun kitu gatuh dewek jeung Ki Raja jeung Ki Raja Pasai kabeh kencanya Ki Walang tak Ki Walang Tapa mah terserah rek kabeh mana wae ge hayu Raja Pasai nya sapu katuh kitu mah kuring rek ka katuh sok ilaing ka kencanya tandas Ki Walang Tapa. Akhirna para jawara dina enggoning moro si tergos sideung teh dituluykeun deui ayeuna dibagi tilu rombongan Kirai Getih Tengku Raja Pasai ditambah ku 10 urang jawara muru kabeh kenca sabagian deui ngudag ka jalan lempeng sedangkeun Ki Walang Tapa jeung jawara sesana laju ngudag ka jalan arah belah katuhu. Rombongan para jawara nu dibagi tilu lain taya alesan biasana Ki Walang Tapa bisa ngalacak hiji jelema dumasar kana hawa tebaran atawa hawa pangabaran ngan ku ayeuna mah manehna dijieun bingung pada hawa pangabaran bajing Sudaji aya tilu arah jadi weh kapaksa morot dibagi tilu arah. Kirai Getih jeung Tengku Raja Pasai ditambah 10 urang jawara anu bagian kabeh kenca harita jelung-jeleng lalumpat saarah jalan rada netek nanjak jeung di sisi-sisina rajeg ku tetangkalan anu geus barolongkotan beuki lila laju leumpangna para jawara beuki ngajauhan lembur Ciburi anu di luluguan atawa di pupuhan ku Ki Kantabi menang sabaraha jauh lumampah antukna beras abringan Kirai Getih sapara kanca nepi ka hiji lahan datar lahan anu carang tina tetangkalan tur lenglang tay aling-aling didinya maranehna ngararandag areureun laju rutret merhatikeun sakuriling bungking eta tempat sabot keur pating lalieu kadenge seorang jawara nyarita bari itu tunjuk tuh itu tuh si tergos sideung tuh si tergos sideung tuh atuh kompak kabeh ngareret ke arah anu ditunjuk ku jawara tadi bre nyawe teu jauh ti maranehna cicing katenjo si tergos sideung keur ngabadaga si dakep yang hareup jiga-jiga geus siap ngabagiakeun kana daratan satadina sebagian jawara rek langsung nyerang ngan kaburu dihulag manten ku Kirai Getih tahan leuy tahan ulah padu wae nyerang tanpa perhitungan euy pan kasaksian kumaraneh basa tadi di lembur kumaha hebat eta mangkluk manehna bisa ngarubuhkeun 7 urang jawara sakaligus ngan ukur sagebrakan tahan atuh para jawara nu rek nyerang teh merod kalah teu jadi
Tanola euy, ulah gagabah. Senajan manehna sorangan, tapi moal gampang urang bisa ngaringkusna deuleu, tahan sabar. Pindok Kirai Getih mepelingan. Geus kitu mah Kirai Getih meraung seukeut ka si Tergos Hideung alias Bajing Sudraji. Hei, kurang ajar. Sebenerna saha si lain dah? Mana Raden Surya deuleu? Tanya Kirai Getih. Sikep Bajing Sudraji cukup tenang. Di balik katenanganana nyiratkeun wibawa tur komara saurang jawara pilih tanding. Hawa pangabaranana oge nyamurat kuat sehingga sanggup ngabelokeun alur jalurna angin. Ditanya kalang ngajedog sia teh. Jawab sa sia sebenerna. Terus dibawa ke mana Raden Surya ku laing sia Tergos Hideung? Tanya Kirai Getih. Makin ada carita tarik jeung garihan. Nah perlu kuring nembrakeun jati diri kaula. Ngan soal Raden Surya sama sakali kuring teu nyaona naon kisana. Cek Bajing Sudraji. Halah, api-api teu nyaos ya jurig. Apanan geus bogo loba saksina. Yen anu ngiwat Raden Surya teh si laing sia Tergos Hideung. Ulah sok loba ekol jurig sia. Eta mah terserah. Rek percaya heuh henteu kajeun. Ngan kuring teu rumasa geus ngiwat Raden Surya. Kuring mah sakadar kapitna katembeulehan buntut meong. Halah, loba ekol loba bustam sia teh jurig. Gera buka Tergos teh sia. Jadi hayang neuleu jiga kumaha babangok sia anu geus ngiwat Raden Surya teh sia. Buka Tergos ya. Lamun eta kahayang andika heug. Ieu Tergos rek dibuka ku kaula. Nyasok gera buka same sia ajal binasa dina leungeun dewek sia Tergos Hideung. Kalawan lalaunan Bajing Sudraji ngalaan beungkeutan Tergos Hideung. Sanggeus kaudar lawan Tergos Hideung teh dialungkeun pas pisan hareupeun Kirai Getih. Balawar plak. Parang Tergos Hideungna kabuka. Saurang jawara oge eueuh anu teu kaget. Pangpang nama Tengku Rajapasai beungeutna ngaradak Rai Pias meh teh getihan. Kirai Getih oge sarua mehna rada mundur 2 lengkah ka tukang. Lang jagat. Kabeh oge eueuh nu teu kaget. Sabab apal mun jalma nu kiwari aya hareupeunana jelas lang jagat Bajing Sudraji si jawara tanpa tanding. Tuh kan bener ijiran kula teh Kirai. Si Tergos Hideung teh memang bener kilanglang jagat. Kieu carana mah wayahna we Kirai Getih. Kula ayeuna keneh rek mundur, rek pamit moal pipilueun. Hampura Kirai, kula rek balik Kirai. Harewos Tengku Rajapasai bangun rek ngaleos. Samemeh Rajapasai erek ngaleos kadenge aya sora nu ngahulag ngan lain Kirai Getih tapi Bajing Sudraji. Tengku basulah rek ka mana anjeun? Ulah waka ngaleos kitu. Pikeun Tengku Rajapasai ngadenge suara Bajing Sudraji asa ngadenge gereman maung lodaya. Matak seber, matak ngendageun jajantungna. Semu gempeur Tengku Rajapasai malik deui. Lang jagat Bajing Sudraji. Teu sangka geuning anjeun aya di bumi pertiwi. Laina anjeun teh keur aya di negeri Tiongkok. Tanya Tengku Rajapasai bari ngajaga sikap. Wilujeng tepang deui jeung kuring ke Tengku Basalua. Hampura. Lamun kedatangan kuring ka dieu taya ibar ti saanggalna ke Tengku. Kitunya sabalikna. Kula oge nada dihampura we Ki Bajing. Teu sangka lamun si Tergos teh jalma buronan teh geuning anjeun pisan Ki Bajing. Ceuk Ki Tengku Rajapasai ngomongna
jadi rada sopan. Kuring kapaksa datang ke Ratar Sunda deui sabab aya urusan penting. Ngahaja kuring ngarusiahkeun kadatangan sangkan teu ngagerwahkeun para jawara. Ngan hanjakalna kuring di dieu jadi kabaud urusan anu sama sakali kuring teu ngalakukeunana. Tandas Bajing Sudraji. Ari pikeun kula mah percaya Ki Bajing. Jalma satingkat Ki Bajing mah moal mungkin ngiwat Raden Surya. Naon gunana pikeun Ki Bajing atuh? Tetep Tengku Rajapasai ngajaga sikapna. Manehna embung ari kudu patalak deui jeung nu ngaranna Bajing Sudraji, kapok jeung taak. Lain ukur sakali dua kali manehna ngajaran patalak jeung Bajing Sudraji teh. Kaitung aya 3 kalina. Ngan sakali oge manehna can pernah dibere meunang. Tenggelan lembayung nandung anu kasohor di ranah bireun tetep eueuhna naonan dipetakeun ka Bajing Sudraji. Nya syukur lamun anjeun percaya kana omongan kuring Rajapasai. Pikeun kuring mah eueuh guna jeung mangpaatna ngabohong ngiwat Raden Surya. Jeung naon coba? Cek Bajing Sudraji bari ngareret ka Kirai Getih. Pok nyambung caritaan. Terus Andika rek kumaha Kirai Getih? Nah Andika keukeuh nuduh kuring anu geus ngiwat Raden Surya. Kela. Dewek sabenerna kaget pas nenjok keuretan beungeut anjeun. Ari rupa mah memang nyeples Silanglang Jagat. Ngan dewek can percaya 100%. Sabab di dunia bisa kejadian 2 jalma bisa sarupa deui sia. Cek Rai Getih masih sesorongot. Ari Andika teu percaya lamun kuring Langlang Jagat mah teu nanaon. Ngan anu penting Andika ulah tuluy-tuluyan nuduh kuring geus ngiwat Raden Surya. Ku ngalampengkeun masalah eta oge leuwih ti cukup. Soal percaya jeung henteu kuring Langlang Jagat teu boga masalah deuleu. Da memang dewek can percaya deuleu lamun Andika teh Silanglang Jagat. Rupa mah bisa ceples sarua. Teu beda jeung ucing apanan sarupa jeung maung. Jadi mun hayang ngabuktikeun Andika bener-bener Silanglang Jagat, memang kudu dijajal heula tarung jeung dewek sia. Cek Kirai Getih, manehna tetep can percayaeun mun jalma kiwari di hareupeunana Silanglang Jagat. Rupa mah bisa sarua atawa persis, ngan tapi buktina mah can puguh. Cek kuring tadi kumaha? Soal anjeun percaya jeung henteu teu nanaon. Teu kudu dibuktikeun ku tarung sagala. Nu penting sagala tuduhan Andika kudu digugurkeun ayeuna keneh. Ulah ngudag teuing kaula. Tandas Bajing Sudraji, sorot panonna seukeut alah matan mata pedang. Tetep deuleu. Sagala oge kudu dibuktikeun ku tarung. Nah bener Andika Silanglang Jagat atawa akon-akon wungkul jalma sabelu anu kabeneran mirip jeung Silanglang Jagat. Terserah Andika we Kirai Getih. Mun Andika keukeuh hayang tarung heug tong asa-asa geura taker elmu sapinuhna nepi ka ngetrukeun ajian rangkah gunung milik Ki Sudawirat. Der urang tarung. Tangtang Langlang Jagat. Tapi nalika duanana keur neungtreung carita kitu. No atuh teu kanyahoan ujug-ujug euleuh waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sejamit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.